Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Almarhum Abah Kitu Agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi manehna masantren di dieu sok geus jago nasrib segala rupa bahkan hikmat bage jago jasa nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Wah tuh golok mau jadi potong-potongkeun ku jana ieu tah Bapak kolot masantren lah ke benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak ngaji beres terakhir ka Mama Bakri ti dieu heula ka imah ti imah kawin sanggeus kawin terus pasantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu naik kareta langsung datang sanggeus datang disurah ku Mama cak Mama teh masantren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaran ngan tetep ai qodoanin mah kudu di qodo salat eta di kareta pancen di qodo asa di peupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qodo cak Mama kudu di qodoan ngaji mah gampang qodo heula be cak Bapak kolot maka aing mah eta bang aduh cak Bapak kolot geus aing di qodo bae heula kodo langsung beres isuk dah ngaji deui magrib ngaji mah geus bisa cak jana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan kitu kudu segala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon heuh cek ke Bapak kolot ka aing deui bae kaing deui bae jagana satungtung can dipicin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hook meureun eta ilmu nang muasaan padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh ke isuk ngaji kitu deui bae kaing deui bae piceun ku nya geus mal diwirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae geus pokona ngaji ieu bae mah nasrib ngelal ngasal ieu sapinah geus sabae geus di kadinyakeun bagus cak nyana qodho geus ilmu juri geus dipiceun ngan aya kedeh cak nyana eta di jero hate aing si cicing di mitoha apa di imah sorangan di mitoha apa di imah sukulon haju boga pikiran gos kitu sedengkeun pan Bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan keneh bae teh aing di mitoha apa teh teh naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran kos kitu atuh ieu pasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah dek di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah dek di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teh kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat tamah ria nu kos kitu mah aduh aing dipeupuhan deui bae cak mitoha beres geus aing mah geus lah kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cak cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji qodho geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja betul nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipiceun cicing geus kuari mah geus lempeng jasa kunaon haju mikiran kumaha napakah gak ada pakahan pamajikan jeung anak ti mana tuh kulaon boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun
haji di modalan tanam saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek bapak kolot jija heueuh has dilempengkeun kakarak lempeng geus ku ari mah geus lempeng cekna ngaji nu bener tetek saha anu nganyahokeun kos kitu panah eta ya Allah ya Rabbi karasa ku soragan bodoh mantak geus cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngaji naon deui mendek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae aing kudu kumaha tuh ieu cek cek tegos kitu kajawan bae ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakri Masya Allah nu mantak teu eureun-eureun di zarahan lain ku muridna jeung alumnina bae berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah kos kitu iyalah wal arif yanfudu ila suhudil qudrat kabaca cenah teh neuli langkah-langkah jelema urang geus saliwatna kabaca asal aya jelema rapih bae ge make bajuna haju make seseungina tajam luar biasa beuh buukna ge dirapihan moal teh hayang nyandung jelema kos kitu lain deh sapatuna ge mengkilap weuy pohara atawa aya jelema rudin tambal tepil oh geus kajahoan susah berarti lain marifatullah susah nu jelas ku ahli Allah mah kumaha bae ge kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urangna deukeut ka Gusti Allah dibere ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deket digupai ka dieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma 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 seakan urang jauh ketika urang geus usul moal hayang Allahumma Allahummaan sebab cak Allah ka dieu teu kudu Allahumma Allahummaan ka dieu mantak man sagolani zikri an mas'alati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdhala ma utiyas sailin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus bae zikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun isu kamaslahatan kudu sakitu isu kana paesuk da kudu sakitu minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakeran daun hareup engke bakal boga anak kamaslahatan teh hayang eta geus ulah kudu pun tapenta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia sebab sia dedeuketan jeung aing isuk pageto tahun hareup dan selanjutnya ku aing geus dikayahokeun kamaslahatan jeung maneh anak maneh incu maneh geus teu kudu pun tapenta zikir sia ka aing mantak loba nu zikir haju teu salat ila man sagolani zikri an mas'alati jelema nu katungkul baik zikir ka kaula an mas'alati poho menta ka kaula jembung lantaran urang jauh magegeroan pan urang jauh gegeroan zaid ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan urang jauh ketika urang deket urang henteu emak henteu cak emak kayap ka dieu cak abah ieu ka dieu kitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah kholik ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma 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 urang berarti jauh jeung Gusti Allah okos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jamual aya deket ngarendeng abah tungguan seger ngarendeng boloon sia ieu supaya kaharti bahasa wali teh kos kitu bahasa wali teh kos kitu Tuan Abdul Qadir ngajelaskeun seperti kitu urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma 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 komo lamun aju aya cau Ambon gede panjang doana Allahumma Allahumma komo Habib Rozak mah Allahumma 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 waduh pohara jasa giliran beuh nu mere cau pendek doana
Nah ya Allahumma jauh berarti jeung Allah. Deket moal Allahummaan net. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil huwari. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Kaula leuwih deket tibatan urat genggerong. Lamun leuwih deket keur bahasa kitu isin jasa atuh. Allah teh nyahueun kana gurak-gerik urang teu pernah teu nyaho. Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge. Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali. Ye, nu kumaha tuh la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah molor, teu pernah sare Allah mah. Emangna bos urang sok sare? Emangna komandan urang sok molor? Gusti Allah mah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Atuh selalu didelekeun urang karasa lain bahasa tapi karasa net isin lekun tapentana ka Allah. Sebab sakumaha tadi tungguan abah jauh, abah menta jauh, SMS nu mantak SMS ge eta teh jauh, nu mantak SMS ge aku cinta padamu, eta jauh berarti. Lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang aja urang SMS aku cinta padamu, wih gombal cenah. Dekat sih pakai SMS itu bilang aja sih. Wah kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari Grogol udah keluar duluan kali. Kata jeung Allah urang Allahumma jauh. Ketika urang geus deket teu wani Allahumma Numantak instruksi tinggal instruksi titah istisqa wali moal daekeun. Sebab naon nya nama asal kertek betrek haju ceudem bae. Asal kretek aja cedem bae. Ieu anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia. Nah, carita urusan naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia. Geus bae sia mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun. Hayuh bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun. Sebab zikir lain kulisan, adzriku bil lisan kizbun. Zikir kulisan doang bila kolbin bohong, wa wizrun dosa gede. Nah, nu bener mah aziku bilisan bal qalbi. Nah, kulisan bareng jeung hate. Sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embung ngadoa. Atuh rek doa aja Allah. Sagala-gala nu jieun urang ge Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Geus ieu teh kudu menta lantaran sia dikanyahokeun jang kamaslahatan sia isuk minggu isuk bulan isuk tahun hareup dan lain sebagainya. Teka buru urang ngenta sebab geus boga rasa dikanyahokeun ku Gusti Allah nu kadeleuna kudrat Allahna fi kulli syai. Iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil kudrat. Nah, tidinya lah lamun geus tantang kadinya bakal beda dedeuleunana, bakal beda dedenganana, bakal beda lelengkahanana, bakal beda raragapanana dan lain-lain sebagainya sebabnya geus pindah rasa. Nu tadina bersyariat hese hayang ngeunah ibadah teh. Ketika nyana terus silem melalui thariqah, datanglah nyana ka hakikat aya ner-neran nikmat. Ninggalkeun nu tadi nu mantak sayyiatul asanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kamari kadeuleu ku batur mah geus bener. Tapi ketika manehanana diangkat makomna, nu kamari bener teh horeng salah. Nyencerikan ibadah nu kamari tah wali mah. Aing sabaraha 10 tahun eta ibadah masyaallah kitu amat isin ka Gusti Allah. Teu boga rasa ketika dibere rasa lain yang cerikan mata maksiat, ceuli maksiat. Tah teu dibere rasa 10 tahun dicencerikan rugi amat aing hirup ibadah jujung kelan datang ka hideung tarang. Horenganan eta lalagaan ketika jara geus diangkat ieu nu kamari asal lalagaan bae. Kitulah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Cak abrar mah bagus, cak muqarrabin mah goreng. Salatna urang, salat urang ge kuari. Sakieu ye santri urang salat teu make qobliyah jeung badiah urang goreng. Tapi lamun cak jelema urang lembur nu teu masantren ku salatna bagian nya nama geus bagus. Nya nama salat doang ge nu parduna teu make sunah bagus cak urang mah goreng sebab urang mah kuduna make qobliyah jeung badiah.
bagus anak mah aya didinya sebab makomna urang mah mun sarwajingna jore sebab urang mah mondok ketika urang naik boga rasa tah nu salat nu kamari urang teh sedih amat aing sabaraha puluh tahun teh salat kos kitu lain salat tanyeun ceurikan salat aya nu kodo waliullah mangodoan salat nu kamari pan teu ditita eta mah syariat ulah mah nyaho eta mah rahasia aing lantaran aing eta salat doraka horeng kamari teh teu boga rasa dikodoan ketika nyana dibere makom eta kodo bae ngan Allahu akbar geus deui teu bisa ngobrol jeung urang we eta salah kodo kapan kamari geus salat cek syariat mah eta teh geus akur da salat nu kacoceng sok loba omong sia mah sia bae urusan sok ngurusan aing kunaon aing diurusan ku sia atuh sia bae heula urusan aing mah aing siapa sia geus lain perasaan geus lain nggih per detik embung we tinggalin zikir ka Gusti Allah per detik embung tinggalin zikir ka Gusti Allah sakumaha tadi urang lamun neuleu teuk anu maot masyaallah geus teu bisa nyebut Allah teu bisa nyebut la ilaha illallah Gusti alhamdulillah abdi dibere hirup kuari bisa nyebut Allah bisa nyebut alhamdulillah bisa nyebut Allahu akbar ketika salat urang mah salat Allahu akbar syariat mah sejak kula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar naik saeutik lantaran urang geus datang ka ilmu rada norekat saeutik atuh sia kitu bae mah moal naik-naik seakan-akan sia teh didelekeun ku Allah didelekeun ku Allah masih nang Allah nu nitah salat nang Allah atuh tinggalkeun teh mah kos kitu ya tuh mal bisa-bisa tah mah salat geus bae Allahu akbar ya Allahu akbar teh ku kayakinan eta teh itu nan kan afalun wa aqwalun wa afalun muftatatun bitakbir wa muftatatun eta ngaranna salat geus bae atuh bari mah Allahu akbar Allah nu maha agung zuhur Allah tapi eta kan melalui keyakinan mun teu yakin teu jadi nyana yakin ka syariat baik ketika nyana geus bergeser lantaran norekat aya dibere ku Allah keyakinan oh jah Allahu akbar ngeunaan Allahu akbar Allahu akbar kakarak datang gadinya diberena ku Allah kuari naik tek geus lain boga rasa sorangan ari sia tatadina aya tau nu ngaayakeun siasa Allah nu ngurus siasa Allah nu ngahirupkeun sia Allah jadi sia robah sia nang Allah diuk sia nang Allah nang tung sia nang Allah jijah heueuh nya berarti ieu urang teh kuari didatangkeun ka masjid nang sa nang Allah ieu nang tung kuari deuk salat nang sa nang Allah aju eta berarti takbir nang Allah bersyukur urang ku Allah dibere bisa salat bersyukur kuari mah bersyukur urang ku Allah ditangtungkeun di jero masjid dibere bisa salat menghadap ka Gusti Allah nu ngagerakeun Allah anu sagala rupana Allah leng eueuh diri urang nu aya Allah bangga jadi urang Allahu akbar teh geus lain sejak kaula salat zuhur 4 rakaat syariat kuari mah Allahu akbar Allah nu maha agung tarekat kuari mah geus datang ka hakikat kumaha bersyukur bangga urang bisa takbir Allahu akbar bangga aing bisa takbir ayo sia turutan sia kus kitu salat acak-acakan sia ujianna Allahu akbar sia Allahu akbar cepat amat bangga aing bisa Allahu akbar lu mantap ieu mah rasa didongengkeun make ucap hese kajen kuku mage ngan ieu mah keur carita tahapan-tahapan manusia urang salat syariat Allah sia eta panjang amat aing ngahadirkeun ngahadirkeun naon Fathul Muin aing dihadir-hadirkeun aya qasdu ta'arud ta'yin di Fathul Muin teh masyaallah mimiti hamzahna Allah datang karokna akbar supaya hadir teu hadir emang ka mana wallahu alam bisawab syariat tetep bae ucapan syariat begitu bae dek malah lumpat atuh jak kitu bae kajen kuku mage geus pal jahil ya kipu mal hikmah emang di dinya nya mah atuh geus bae datangkap maot di dinya bae
sholli fardhu zuhri arba'. Allahu akbar. Guys, syariat itu kan dirobak ya guys, emang diberena sakitu ku Gusti Allah. Henteu salah, henteu ngan nyana datang ka dinya yaqifu ma'al hikmah tuh geus di dinya. Meureun ku Allah nanti ditaekeun. Ku Allah teu ditaekeun atuh Allah panu naekeun tah makos kitu baja teu bisa diukur urang teu bisa ang Allah. Ketika orang ngaji ngadengekeun jang yakin, aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Mulai cak guru teh Imam Ghazali nyaritakeun eta hese-hese amat salat di dunia ge nangieun Allah urang nangieun Allah urang deuk wudu ge eta teh atuh geus dikanyahokeun ku Allah lain sekedar nyaho nu ngagerakeun ge Allah contoh cek Imam Ghazali tanya sia endek lempang ka masjid lek budak tanya itu saha itu mang Udin deuk mana itu salat Mang Udin bae nyahoeun deuk salat budak bae ka Mang Udin deuk salat nyahoeun ceng itu dah ngaji Udin deuk mana salat zuhur bener sih bener itu tadi ge nu azan salat zuhur budak nyahoeun Udin berangkat ka masjid deuk salat zuhur atuh kunaon si Udina utek-utekan usolli eleh ku budak cek Imam Ghazali sia kudu izin ka budak nyahoeun tanya budak deuk mana itu budak deuk mana itu Mang Udin deuk ka masjid deuk naon salat zuhur atuh cek budak eta jam sakibat zuhur tuh deuleu banceran marah budak ge kunaon si Udin usolli far sedangkan di tukang aya Japar mangga cek Japar ulah par-paran bae nih cek Imam Ghazali tak jelema nu bersyariat mah kadang blon cek Imam Ghazali kadang blon batur nyahoeun atuh komo Allah budak leutik teh kudu kolot ieu budak leutik teh kudu kolot nyahoeun Udin endeuk ka masjid deuk salat zuhur budak nyahoeun atuh komo kolot balikeun ka Allah atuh komo Allah budak bae ge ka nyahoeun meunang ti Allah atuh komo Allahna nah atuh sia utek-utekan usolli ya tapi tetep emang syariat mah fal jahil yaqifu ma'al hikmah dikumakeun atuh nyana ngajina kakarak datang ka takrib jeung Fathul Muin dibulak-balik bae Fathul Muin dibulak-balik deui Fathul Muin malah mah dijangjangan sisina datang ka eleh tulisan Fathul Muin ku takriran jangan ngaji jeung santri ge miringnya na ngaji jeung santri miring cak santri kok miring loba omong sia takrirana mana ye kauluhuna nah eta teh pal jahil eta emang nu bodoh mah tuh kos kitu ya kipu mal hikmah kulantaran ucapan Imam Ghazali komo ucapan Tuan Syabdul Qadir komo ucapan nu sejen-sejen ijah heuh nya budak leutik bae ge nyahoeun deuk berangkat ka ditu ke urang bodoh amat aing kunaon jadi jelema bodoh kabeneran Allah mere net atuh geus eta kudu hese-hese usolli bae usolli fardhu Allahu akbar budak leutik jangan tuh komo Allah kuno aing hajung ngahuleng-huleng diberengan ku Allah net Allahu akbar narekat berarti ya budak ye jalan ye ilmu yakin na ye jalan ye tek naik silulu kuari datang dibere dina tarekat teh kam aya tafakur aya muraqabah aya zikir aya hidmah opat sakitu tah modalna urang deuk norekat teh di jero norekat teh teu meunang henteu kudu opat hiji zikir dua tafakur tilu muraqabah opat khidmat eueuh nu hiji moal jadi wali hiji zikir sesuai jeung petunjuk guru jahar dan napas atawa khopi jeung atur napas sabaraha dina khopi kekuatan napas urang di jero napas sabaraha mungkin kuat 100 mungkin 200 mungkin 300 terserah nah ieu sesuai jeung aturanana
zikir. Kadua tafakur, nu ditafakuran 5 rupa. Nomor kahiji nafakuran tentang nikmat-nikmat ti Gusti Allah anu bakal yatawalladu minhul ma'rifah. Kedua nafakuran tina urusan-urusan makhluk anu yatawalladu minhul mahabbah dan lain sebagainya. 5 katilu kudu muraqabah 20 muraqabah teh aya muraqabah ahadiyah dan lain-lain sebagainya. Wa qul huwallahu ahad gama gola qul huwallahu ahad terus kurang di muraqabahan sesuai jeung aturan guru. Nu nomor kaopat khidmat ngaladen ka guru, ngaladen ka guru, dedeketan jeung guru, naon kabutuh guru, naon perintah guru dan lain sebagainya. Eta teh jang naon, jang nawadukeun diri urang. Guru nama boah hayang boah henteu, tapi urang ngaladen ka guru teh ieu teh supaya tawadu. Lantaran urang boga rasa aing teh pan anak kiai, embung ngaladen, takabur satungtung aya takabur moal diangkat jadi bali. Pan aing mah pinter manja ngaladen ka guru, boh kudu hajung naon kitu ngaran ngumbah motorna, ngumbah mobilna, kudu ngepel, kudu ngumbah sendalna. Weh, pan aing mah kiai, boga perasaan sia kos kitu moal naek kajen kukumah. Ye, pan aing mah Habib. Lebih satu Habib mah ngagejret kajen Habib ge. Habib tinggal Habib, urusan norekat tetep bae kudu khidmat ka guruna maksud. Nah iya nu hese ge tagaleungitkeun aing mah pan anak buya. Leg-leg ku sia buya. Aing mah putra mama, ieulah khidmat ngaranna. Butuheun teu butuheun aing mah deuk ngahidmat bae ka guru. Komo diperintah ku guru mah. Nah iyalah kadang-kadang guru kos nu ego. Padahal guru dina torekat mah pandek ngajar nafsu. Nah. Tapi aya guru torekat aju torekatan. Aju hayang diladenan bae kunana teh Firaun ngaranna teh mah. Lain torekat. Teu baksudeun nyana dihidmahan. Jak embungeun guru torekat mah dihidmahan mah atuh aing bisa make deung hidmahan. Sapira urusan nyeuseum, sapira urusan sendal, sapira urusan ngepel, sapira aing ge mampu ngan urang ngosok-ngosongkeun maneh. Oh, berarti nyana deuk nawadukeun diri. Titah ku ari ku guru. Dititah coba anu, coba anu, coba anu. Ieu teh naon? Coba bener henteu sia ngahidmatna. Ieu teh kakara ka aing sebagai guru ka Allah. Engke kumaha lamun titah dakwah, kumaha lamun titah anu, kumaha lamun titah anu. Ya maka karak asup di Golkar bagi gue sesuatu asa aing. Iya tah hidmat. Nah ngaleungitkeun kata kaburan, hasud dan lain sebagainya hidmat dirinya. Nu mantak teu bisa teu nuturkeun guru kajen kukumaha kudu nuturkeun bae. Opat bae kajen kukumaha ge. Lain cara ngaji amil. Ngaji amil fotokopi bisa, butolah ku sia. Bisa ka dituna. Berup jari semajur ku jara kata tauhid. Dabjat punang debat dan gelos sama kos gitu sebenarnya gaji amil. Tapi gaji ieu mah lain sebab ngaji rasa. Supaya leungit rasa takaburna, supaya leungit rasa hasudna, tetap nempel jeung guru, hidmat guru. Engke lamun diperintah ku guru, boro-boro diperintah nu bisa, nu teu bisa ge laksanakeun bae. Eta kan nu beratna kos kitu. Ai haju ku guru torekat aju titah kawin mah urang ge indah hoy. Ai eta pan cara coba balik ka Banten lempang ulah make sendal. Tapi ulah mau duit, ulah mau payung, ulah naik kendaraan. Gas ya. Pantau kan ku guruna, nyana culak cileuk. Satungtung guru neuleuh nyana tetep bae bareng guru teu neuleuh naik mobil blon pada teh Bang. Guruna nyahoeun bae guru tarekat pake jeung kumaha ge nyaho bae. Engke balik deui dicarekan, goblok sia. Kuna naik angkot kan. Ya sakedeung. Dan lain-lain sebagainya ieu keur carita kos kitu aya henteu. Ai geus bisa mah tawadu moal ku guru ge tetep bae opat. Jang miceun ka takaburan. Boga rasa aing kiai, boga rasa aing ustad, boga rasa aing anak buya, boga rasa aing anak mama, boga rasa aing dan lain sebagainya moal jadi. Mantap urang lamun neulah Habib Lutfi aneh. Henteu asa jeung Habib Lutfi. Pokok tawadu amat asa jeung ahwal bae. Keur can wau mah urang nya. Asa kumaha jeung Habib tapi begitu wau. Ji, kos lain jeung Habib. Ai Habib Rozak mah teh mah pan okos jeung memonon teh mah. Aduh. Iya, Habib Lutfi aneh. Urang lamun jeung Gus Dur keur can wau jeung Gus Dur,
osok-osok kumah kagedean Gus Dur begitu nyaho tawadu amat. Nu disalah-salahkeun ku Gus Dur ngeunaheun bae, nikmat bae, masyaallah, asa kahatean. Kuari jeung Habib Lutfi kata kaburan Habib Lutfi mah. Habib wae disalahkeun bae ku nya mah ngaji, cek Habib Lutfi, Habib tinggal Habib kalau enggak ngaji bodoh aja Habib Lutfi. Dicarekan diampel ku nya dicarekan Habib waktu kemari ieu keur di Demak nyarekan Habib. Hati-hati cek Habib Lutfi, lebih banyak ahwal yang bisa ngaji. Walaupun kita Habib tetap hormati orang-orang yang bisa ngaji. Dialah yang mengagungkan agama Allah, bukan kita. Habib Lutfi sadek-dek ngomong. Ketika orang ngobrol jeung Habib Lutfi tawadu ngeunaheun amat. Ngobrol, ngaji dan lain teu asa jeung Habib. Urang mun kapanggih jeung Habib pok asa anu ai Habib rojakona memonon nya mah. Eta kos gitu. Oh, barang wauh teh ya Allah ya Rabbi ngeunaheun tawadu. Nikmat ngobrol teh horenganan jeung jadi ilmu bae. Naon eta? Baheulana nyana ngahidmat di mama di benda kerep ahwal. Guru torekat Habib Lutfi teh orang ahwal. Orang ahwal guru hakikat teh orang ahwal lain Habib. Guru nyana ngaguru ka Habib gondrong betul. Nah ieu ahwalnya jadi ayu wayah nggak guru kahwal baik mantap tawadu ngeunaheun. Nah eta teh gak jadi kos kitu pan 1000 hiji tina sekian Habib Lutfi lah nu jadi tina sekian Habib anulah nu jadi tekan sekian urang mun ngamanggih Habib ngobrol jeung Habib Umar ngeunaheun tawadu Habib Umar almarhum condet kadengena gude begitu geus ngobrol mah nikmat eueuh bae Habib Toha almarhum ngeunaheun eueuh rasa Habibna. Wow, ieu mah kakar jadi kiai bagi ya. Teu kadeuleu aing buya. Ambo budak buya guru kunyana di buya-buyana burung. Nah ieu. Nya nah mereka si lolo. Teu melalui tarekat dibere ku Allah lantaran urang usaha nyaho Allah ka usaha urang. Tetapi lain masalah usaha-usahana Allah mere bae eta mah taufik. Mer bae ka ilmu rasa hakikat berarti. Geus bae nyana ge kaget ngahuleng hanya beberapa detik ke dibere ke hanya beberapa menit ke aya sajamna ke kadituna aya saminggu aya terus satungtung can istiqomah ieu kos lalayangan gilek ka dieu hakikatna gilek ka dieu hakikatna satungtung teu panceg leungit hakikat begitu bae hese bae. Nu mancak lolobana jelema di kamar ieu teh naon ieu ngagilek bae saeutik dedeleuan ngagilek bae dedengen ngagilek kahayang apana teh pindah rasa ngeunah jeung Allah teh nikmat asal kaganggu bae ku deuleu ku denge dan lain sebagainya leungit deui kitulah hakikat encan istiqomah mah. Nu mantak nu kos kitu teh encan dititah dakwah ke lamun geus istiqomah kakarak dititah dakwah balik ke masyarakat. Ayo dakwah wal istiqomah khairun min alfi karam eta. Nah iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil qudrat. Arif bisa nempo kana syuhudil qudrat sanggeusna nyana ninggalkeun syariat. Lain ninggalkeun nyana ku Allah dibere leuwih kayakinanana seakan ditinggalkeun eta padahal henteu ketinggalan sorangan eta mah ku Allah digeserkeun trek yakin sanggeusna dibere yakin dibere deui keyakinan anu luar biasa indah. Nah katempo kudrat Allah teh sakumaha tadi Mama Muhyiddin geus eueuh SMS tapi nyaho Mama Bakri kasantrina dan lain sebagainya nyaho jeung contoh-contoh nu sejen-sejen anu dibere ku Gusti Allah kanyaho eta nya ge teu naon kitu henteu teu bebeja teu ngobrol teu naon ngan dibere bae saat eta lah trek dibere saat eta lah dibere kos kitulah ilmu laduni ilaha diperlukeun ilaha dipentingkeun Allah mere henteu bisa dimain-mainkeun lain cara ilmu cisoka mah wirid Gus ya mana ye wirid ye mana ye ayo wirid gunyana nyaon ieu wirid halimun oh halimunan bener-bener jadi kena supaya ulah kadeuleu 7 penting wirid ngawirid dina poek keur ngawirid ge moal kadeuleu sia boro-boro geus tamat can tamat geus teu kadeuleu nah eta bisa dicoba ke kadituna sagala ku golok sagala teu bisa karomah mah teu bisa dimain-main gitu iraha
diperlukeun anak jeung dipentingkeun anak nyana menta atawa langsung dibere ku Allah. Wayah henteu dibere mah boro wali Kangjeng Nabi waosna wayah kena mah umplak bae. Kos gitulah mukjizat, kos gitulah karamah. Nyanggakeun sadaya tapi lamun urang nyaritakeun karamah bisa hiberna Tuan Syekh Abdul Qadir, bisa hiberna Syekh Maulana Hasanuddin, bisa hiberna wali-wali sanga, hihiberan. Weh pohara. Manuk mah hiber ejang jangan inya nama penuh. Mun bisa hiber kos gitulah. Wal arif yanfudu ila syuhudil kumadak. Waqis ala hadza wallahu alam. Berhese dek berubah teh hese. Boro-boro eta. Hayang rada lalagaan we heula udang jam 2, jam 3 lalagaan. Hayang udang we heulanan ulah ka ibadah udang ngaroko hese deui we heula sakitu we. Ku hese eta. Neuk iraha ieu perubahan-perubahanan. Mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah dek ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat dek dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira orang perubahan tanya diri orang sedangkan paeh teu nyaho wa isuk wa pageto sia can berubah pikiran perubahan baheula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah ieu khususna jang ahli Mekah umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh. Kumaha? Ieu teh Gusti Allah. Walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an. Ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun. Mukjizat Al-Qur'an bedakeun anu di jero Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilm kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'an teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa, caritaan meme Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah ke bakal aya teh alam masyar, baas. Sabada baas teh ke bakal digiring masyar. Di masyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran teh geus kabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah. Khusus sekali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, dimimiti hukum nu wajib, datang ka hukum nu haram, hukum nu sunah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna
ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian Al-Quran nuku kaula ditibakan dibikin kajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Quran geus aya caritakeun ka ahli Mekah dicaritakeun deui di jero Al-Quran tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula je aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh dek jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang dek dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasola siadek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya Islami yo geus aya dina Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim ayat di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus kajamin sebagai hudan pituduh endek neangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing tasbih siapkeun Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ada asaru kaukab wasam sawal qabaratun sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ka batu segede pop mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dah ujiana menteng udag jago udah nek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang makmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Quranul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Quranul Karim godok lain siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh
Ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi. Nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema pokona mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tak tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayat baik walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat tu jaritakeun hudan urang dina alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Quranul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudal liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan akur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Quranul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Quranul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeun ana wungkul. Adapun praktek-praktekna, teori-teorina jeung praktekna hampir sarua. Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese. Urang deuk carita hayang puasa, Al-Qur'an baca. Ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an. Ieu mangke cak Al Hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting. Ya. Luncatkeun bukana abeh gagah sia. Aju bukana make cabe rawit 7. Atuh geus siap-siap bae sia, sariawan paeh sia ge. Al-Qur'an buka, deuk make naon aya dina Al-Qur'an. Deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim. Kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun. Sok geura ge. Bakal mantep. Ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud mah lapad maknana mah eta-etan. Korupsi maling, garong maling, maling, copet maling kana. Mantek eta kos kitu teh ngaranna alfadzun mutaradifun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang barong."
urang kadadar rada asup garong Masya Allah ngagarong satu ngagarong urang emangnya nagarong atuh garong sarua bae ai urang ai sia mah copet cak gubernur sarua aing garong sia copet Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah endeu kumaha datang rahmatna lantaran urangna henteu make petunjuk Al-Qur'anul Karim nah kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu geus itu bae sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atau pugu sia sanggup tante coba curug sia dalam kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri da sia yang siap tante ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus geus anu ieu mah kahareupna mah teh kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyaho teu umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustad jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun disuk pae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ieu babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit euy lepeng sama sakali henteu bae geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden bela presiden urang Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugu sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah
belah dia mau ditanya tanya naon barego kabeh sok doang pakai jas segala naon gaji bupati teh nyaon nya ge sabaraha gaji bupati ana orang mah emang beberapa babarengan yang orang lembur kabeh orang mah geus kajen orang mah orang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajan nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok gitu tungtung nama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudat wa rahmatan liqaumi urang mun nyaritakeun soal bodoh karasa ku urang bodoh ngitung bae ngitung urang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang ka 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa tah mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bari keneh 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake ka deudeu bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik kena ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere 9 nyanyi Indonesia Raya tungtung apang bocitan guru blon teh guru aduh nah mencerita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia cerita pinter ya mabongan jadi inget betung-tung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka non asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun haji pendi kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede luar biasa pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung kita tidak bisa selamat
dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Gus Dur pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur tetangga, kabeh geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah, kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ini ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut, tabrak saja. Insyaallah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit, 5 menit deh tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot, aya kiai pakai jubah, cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot masih hirup keneh, pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Turun New Delhi langsung etalah tadi menang gelar doktor nanya kos itu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah, itu dari Allah, saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini? Cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati, selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya tabatur mengadoa kos gitu. Kurang yang mantak non, ya Allah ya Robi, selamatkan abdi sebab nukolot marah baik. Imai supaya lulus lah nukolot. Ja abdi makhluk Gusti, nukolot makhluk Gusti. Tamak ndek dipayahan mangga deuk wae. Mun kadengen kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat berartinya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual encan nyarah opan di rakyat mah emang kiai lain rakyat lah bawa omong sia suka juga aing tuh kan deka mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho-nyaho Gus Dur anu ndek kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana. Kurang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ialah Quran. Cak Gus Dur hudan wa rahmatal liqaum yu'minun. Ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan wa rahmatal liqaum yu'minun. Aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal orang Nabi sampai ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Masya Allah. Orang
ngaji makan ngadengkeun barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa Gusti abdi geus ngadengkeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti aju abdi kuli duit teu nyangsang bae datang ka kuari can boga imah Gusti coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatan liqaumi yu'minun abdi deudeuhkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot modal dikamanakeun ku sia dipake ka nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol caknya ulah loba ngomong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu masyaallah bari urang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minu ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat si kandungan Al-Qur'an caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aya nyaho atuh aya nyaho di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kufar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantatnya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadagoan yana kecuali hayang nyaho akibat si kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing mah Injil bae sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyaho engke di akhirat
pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina lasu min qabl kejadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tingali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomaret itu Alfamart dan berbagai si mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelema ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model gos kaya itu tarik ulur terus lumantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cekna kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet teh nu kos kara itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh bisa tukangeunana momonon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana cangcaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cangcaya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet woi pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping jualan baju jualan jubah di internet geus penjualan kitu keramik jualan teraso dan lain sebagainya hai ka jualan si eta ya di internet mah jualan si eta ya tinggal klik waduh nomor teleponnya berapa sih harganya oh iya langsung tek oh iya siap tahun baruan di mana oh iya kita di Bali saja oke lah ketemu nanti di Bali oh lihat jadi gitulah amarita kejadian udah nggak usah ke Bali kita situ aja Cipanas ya udah Cipanas
Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya kok sekarang itu. Ika karek dalam negeri, anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos sekarang itu. Komo di ditu mah ieu perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok begi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas, tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh, sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus, tapi terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ka mana engke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Geus berbagai isu diisukeun lah, mujahid fisabilillah isulah, tentang ISIS isukeun, tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat. Sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas, dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh, kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat, dicaritakeun ku para tabiin, ku atba tabiin, terus dicaritakeun ku warasatul anbiya, ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir saantero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh, termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu, barang datang dina poean tawilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an, lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijauhan. Waduh, kena janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Qur'an dicaritakeun bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad, dicaritakeun bahwa hukum-hukum teh ulah kaluar tina Al-Qur'anul Karim,
Al-Quran urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya di Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunya kuari nyata dihareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil. Emang maneh ngaku pangeran? Gusti Paralun abdi mapan rasul Gusti. Nu kuari disebutkeun naga Tritunggal. Eta teh tilu tapi tunggal tegar ti urang mamanya aya tilu hiji. Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna. Jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah. Jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran. Nu mantak nyana teh ngabogaan kasih sayang. Iyalah teh orang Kristen dibuktikan ke di akhirat. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ke ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim. Iyalah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah. Nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu ku nyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh oranganan bener eta Muhammad bener eta Al-Quran. Waduh geus garar hideuk bae kabeh Kristen geus gideuk Yahudi geus gideuk kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideuk ternyata bener orang eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener. Waduh lujag lejeg diri teh bangsa ustad teh wow dihareupeun kafir eta ustad. Para santri ulang hiji kadinya tamal di neraka ka dieu. Siap cek kafir teh. Siap kerja jadi anak buah aing siap malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng kadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos geus gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa geus kadeueun geus gitu ya Allah kapanggih jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu ngerasain gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem
Coba unjukin gua, ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat, kredit jalan terus, kenapa lu nggak pernah? Tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja, bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot? Atau bagaimana saya mau nasehatinnya, bos, bari nasehatinnya, nggak pernah mau mendenger si bapak mah. Ada ngedenger sama Ki Golkar lagi, ya tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus. Saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah. Ya seada-adanya aja. Saya mah alhamdulillah ikutin KK yang bener waktu dulunya. Lu kenapa nggak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu. Bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jadi gara Robert kok si unyil jeung si cuplis kieu atuh. Kocek. Geus teu bisa kuku bah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, "Lu rakyat gua ya?" "Iya." "Iya, Bapak ya?" "Iya." "Lu kemana?" "Saya mau ini bendera kiai saya di sini." "Bapak punya bendera?" "Ada." "Kiai mana?" "Oh, no kiai." "Kemana?" "Tahu itu." Nyerombongan sini dia mah. Aduh, lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak, cek Pak Bupati ya, tuh tolong nasehatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa, itu kan nggak beres tuh, kenapa nggak dinasehatin? Kan saya udah ngenasehatin, bapak yang nggak ngedenger, dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu, makanya sekarang rasain lu Pak. Mungkin orang bisa gitu ke Bapak Bupati, kuari mah ditangkep orang. Ini makan cerita di ditu ya mengger. Cerita di ditu, nangkep ku mah ya mah dongeng di ditu ya mah. Bupati marah-marah nyana ka rakyat lantaran rakyatna mah loba nu ka sorga. Wah, kurang urusan jalan bae nyungsep nyana. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat Pak. Pohon pisang kan di situ, Bapak kan tahu. Wah, saya nggak tahu. Kan di shooting sama pos kota. Masa Bapak nggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa Bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama Bapak. Ayo siarah. Bongan si sia tila kusul kacam ka bupati. Ayo siarah, modal siarah. Tuh begitu Pak ya, dulu mah dulu aja, ini mah sekarang kan urusannya Pak. Bapak ngelihat orang apa no? Iya ngelihat tuh jahanam no. Iya itu buat Bapak Pak. Kalau dulu di dunia gua pukul lu. Iya ini kan di akhirat Pak. Nggak boleh paling pukul-pukul, Pak. Ini mah urusannya malaikat langsung, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya, udah selamat tinggal, Bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh, encan gubernur, encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deui karang saluhureun kabag teh? Naon deui lain kabag namun di pemerintahan, saya mah di pabrik, saya mah. Dasar kanyahoangan pabrik doang sih mah. Segala personel dia supervisor eta mah pabrik teh mah kitu mah. Aing hese ieu babarengan jeung urang lembur teh kieu na doang ieu. Aduh, masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Nah. Qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi. Geus datang para wali mawa hak, geus datang para ulama mawa hak. Nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad, nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi. Nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna. Politik ku kiai dicaritakeun, ekonomi dicaritakeun, budaya
datang ke kami sebenarnya nama bil haqi kebenaran ngan kami nabae tengah denge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengikeun ge kiai anu tuh kami isra nu ka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng artinya na nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teh nutur-nutur kiai salapi nah di dieu ye kakara kuarimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun geurap pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga bije sia nyebut sok aing ayo keur pae sia aing mah boga kayakinan aing maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah gajian kumaha ge ayo ngadu sia di akhirat ye tama kiai uci teu mau sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing rekas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajen kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikandarakakeun aing pujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ke surga aya di ka surga mah ka surga tetep kulub bae heula itu atuh urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah ta kita Gusti hudan nyana teh teu hudan masa nek dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya siapa lawan bae